Iya riwayat can anggeus teruskeun ulah. Bah teruskeun tah. Mungkin benar sih maka kolot mau cokolot geus atuh geeusan. Abah. Oh saeutik deui ya habrung saeutik teruskeun. Hah? Ih aing mung receh mi embung. Receh teman embung. Oh bareng geus. Ulah naik isin. Teruskan dia. Alhamdulillah sok. Bu disawat. Bu pohara he. Awas iber tah. Ya Allah bu. Moga-moga Ibu Haji sing dijebarkeun rezekina. Anakna saroleh ah. Moga-moga sing buka mobil Alphard. Jadi guys biasa kuring teh salang keluarga almarhum di itu nan darul palanya. Bu tambahan si Aceng moga-moga si manfaat sing berkah bu. Tos ulah sakit mundek mah nya leuwih ti kieu kitu. Moga-moga kandin sing sehat panjang umur manfaat ilmuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa auqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumis sa'at amma ba'du wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurubat wa li ta'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man fariha bina farihna bihi wa qala sahibul burdah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabb. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabb.
fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya Rabb. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami ya Rabb. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat fanfa' biha kullana ya waliyan ni'ami ya Rabb. Ya Rabbi wakhtim li qariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabb. Bil Mustafa balligh maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Eta teh kitab burdah nu ngarangna Al Imam Asy-Syaikh Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, orang negara Mesir. Jalmina buta teu ningali, saking rinduna tiap dinten teh hoyong tepang jeung Rasul. Akhirna ngarang siiran anu jumlahna 160 bait. Ari kitab tos dikarang aing ngaranna tacan gaduh. Imam Busiri ngahuleng naon ya kitab kudu diarananana. Telami dongkap Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari nyandak solendang. Tah diaranan eta kitab burdah. Anu burdah teh maknana solendang. Lamun ku urang dihartikeun eta solendang pohara. Balik ti leuweung mandut mawa suluh di ais make solendang berkat loba teuing ari di ais mah bisa. Ternyata hadirin wal hadirat, Imam Busiri sangat rindu kepada Rasulullah, dongkap langsung Kangjeng Rasul tah ngaranan eta kitab. Kaistimewaanana dangukeun ku ibu ulah neuleuan berkat bae. Nu kitu mah bakal jadi tahi. Sok ka dieu ge doang naasana lain karena muludan ieu karena berkat aing ge nyaho. Lamun masih kena kena berkat talolol nu kitu teh. Cing ibu sok dangukeun. Kitab burdah teh syaratna lamun santri jeung kiai hayang dawam kitab burdah hiji ngabogaan 5 syarat. Hiji syaratna kudu boga coretan kitab burdahna. Geus teuing urang mah teu gaduh ge sae bae di wirid mah nganjeung nu ngarti.
Nuka dua kudu rada paham kana makna. Nuka tilu macana kudu dinazomkeun kita burdah mah. Nuka opat kuring poho deui, nuka lima teu inget bah. Ari teu inget mah ulah maksakeun. Saha jalma anu ngamaca kana kitab burdah hiji eta imah iirahageh bakal ditoong ku Kangjeng Nabi. Ulah amin etilok maca mah. Nuka dua lamun jalma sok maca kitab burdah eta masyarakat ahli kampung ku Allah bakal dibere leuleus hatena daraek ibadah. Nuka tilu lamun urang rajin maca kitab burdah syairan anu tadi bakal dibere cukup ku Allah rizkina tur halal. Nuka opat lamun jalma ngadawam kitab burdah anak incu urang ku Allah bakal dijadikeun hiji jalma anu alim anu soleh. Kuring menang ijazah ti guru boga sanad teh dua kitab burdah teh. Anu kamari kuring kedua kali ijazah ka Kalimantan ka muridna guru sekumpul Martapura. Wasanaduhu ittisal ilal muallif Imam Busiri. Tah geus mun barisa mah dibaca eta kitab burdah anu maulaya sholli wa sallim daiman abada eta ala habibika khairil khalqi kullihimi anu eta Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mun hayang lembur masyarakatna rada ararendah sing rajin ustad jeung kiaina jeung masyarakatna maca burdah ku berkahna Nabi, ku cahaya Nabi, ku nur Kangjeng Rasul kasorot eta manusia insya Allah bakal jadi manusia nu daek ibadah. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati sholawat miwasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam wastana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun kapayunan para kiai, para sepuh, para pinesepuh sadaya anu halaladir di dieu. Hapunten teu diwiji-wiji ku jisim kuring. Mugia tengirangan kana rasa hormat pribados ka para guru, ka para sepuh, ka para kiai urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang yuswa nu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat, atasan bawahan sipil militer TNI Polri bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun ku sadayana para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing dijanturkeun ku Allah para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat Tapos. Mudah-mudahan sabada ngayakeun Maulidan Rasul masyarakat kampung Tapos khususna umumna urang sadaya nu hadir sing dijantenkeun ku Allah manusia anu daraek ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten jisim kuring hilap penghormatan terakhir ka qori urang Syekh Raji Pandi urang Aceh anu sakitu pohara sawarana wajar tundun Aceh jeung mi Aceh ieu. Bau mi Aceh pan lojor eta. Hantem ku rambutan Aceh. Bau sawarana ibu-ibu kabeh kuat ngelak-ngelik molohok. Ya Allah, pohara eta Ustaz Rajibnya kuru awakna mah. Geus teuing teu ngartiin ieu manehna mah. Mudah-mudahan ku Allah sing dipaparin kesehatan, dipanjangkan umur anu barokah. Jamaah sadaya urang ririungan di dieu niat memperingati Maulid Rasul numawi sing bener hadekeun niat nanti imah dongkap ka dieu teh urang teh sejak hiji takzim Maulid Rasul, dua urang sejak
milari ilmu mudah-mudahan aya sasieun sabenyeureun anu nempel berkah Maulid Rasul urang uih ka bumi terutami nyandak berkat batin kanggo ngarobah akhlak jeung adab urang baik ka Allah maupun ka papada. Numawi Rasul diutus ku Allah ka alam dunia lain nyampurnakeun ilmu tapi nyampurnakeun akhlak. Naon sababna? Sabab setiap manusia berakhlak pasti itu sudah berilmu, tapi ingat tidak setiap jelma berilmu berakhlak. Kadang-kadang akhlakna ilmuna dipakai sombong, kadang-kadang ilmuna dipakai teu pararuguh. Iyalah para jamaah sadaya numawi sing hade ibu bapak ketika hadir dina Maulid Rasul endahkeun heula niatna supaya lengkah ibu jeung bapak ka dieu jadi ganjaran anu mulus. Amin. Kuring moal nyariosna naon? Insyaallah tepat sasaran muga-muga aya taufik hidayah. Ieu mah endek nyacahkeun muludan be Kangjeng Rasul. Cacahkeun ulah ya. Ndut cacahkeun ndut. Lamun kebel mahal ndut ya. Ulah siap-siap tubuh ndut ge menang urunan ya ge. Cing bala hadirin kuring rek mapai ba riwayat mugi-mugi hadirin aya manfaatna. Amin. Kangjeng Rasul gaduh rama namina Sayyid Abdullah, gaduh ibu namina Siti Aminah. Eta Sayyid Abdullah teh hiji pemuda anu paling kuasa ku kasep jasa. Eta Sayyid Abdullah teh sakota Mekkah bikang kabeh barogoheun ulah aja boroning parawan nini lamun nempo Sayyid Abdullah langsung ngacah kunaon ku kasep-kasepna Sayyid ku hurung. Eta Sayyid Abdullah pala hadirin asal Abdullah keluar be eta parawan kuat barber Ayah Abdullah, Ayah Abdullah, Ayah Abdullah. Sakota Mekah under ku kakasepana Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Kunaon sampai hurung muncar Sayyid Abdullah? Sabab cahaya Kangjeng Rasul dititipkeun ku Allah di Sayyidina Abdullah. Sehingga hadirin, ya Allah, eta awewe sa Mekah kabeh barogoheun ka Sayyid Abdullah. Akhirna hoyong nikah bebeja ka bapana Sayyidina Abdul Muthalib. Cek Sayyidina Abdullah, bah abdi hoyong nikah hayang kawin. Terus kumaha Abdullah? Ari awewe nama teu langkung abah bae, lamun cek abah sae abdi mah ngiringan bae. Tuh jalma baheula mah narurut ka kolot. Mantak hirupna berrekah teu cara budak wari kudu tibalik kolot kudu nurut ke anak. Bener teu? Bu barokah eta bah cai eta. Cai mulut eta bah insyaallah abah. Beusnya panggeulana ka surga bah. Ya Allah. Teraskeun. Cing ibu, sok ibuna cicing tong nyorowok sungutna, tong pipiluun garieung. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, eta Sayyid Abdullah teh Sayyidina Abdul Muthalib oh anjeun hayang kawin mohon jenabah. Akhir Sayyidina Abdul Muthalib geus terangeun pijodoheunana kudu nikah jeung Sayyidatuna Aminah. Akhirna hadirin kadenge tah ku masyarakat Mekah bahwa ieu Abdul Muthalib neangan awewe pijodoheun Abdullah. Geus nyaho bahwa ieu pijodoheunna teh Nyi Siti Aminah. Waduh begitu ngadenge ki Abdul Muthalib ndek ngalamar Aminah eta bikang sakota Mekah parawan kabeh diaranan Aminah. Masya Allah. Heh cek Abdul Muthalib jeung utusanana ieu Aminah nu mana ieu? Ratna geh ngaranna Aminah bae harita mah. Ngaranna Unah atau Aminah bae. Padahal ngaranna artina ya Allah sarti atuh Minah bae. Masya Allah. Ieu ku hebatna Sayyidina Abdullah. Atuh bingung
laju nu mana kitu ieu Aminah na, oh horeng Aminah binti Wahab. Waktu sa Mekah tiap imah diaranan ini rumahnya Aminah binti Wahab. Iya papohara amat ieu kangjeng teh ku hayang kapi ya Allah. Oh aya Abdul Muthalib mah terangan Aminah binti Wahab terus kadituna bin ai wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana anu ti ibuna teh kumaha Muhammad lain eta mah lalaki. Ieu urang tapos haram jadah doang. Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf bin Kusoy bin tah Rasul tepang eta dzurriyyahna ti mana ti Sayyidina Kilab tah sadunya para hadirin hanya Rasulullah anu tepang ibu jeung bapak turunan kalima hanya Rasul sadunya eta. Masya Allah eta jelema kabeh di aranan imah di Mekah teh iya imahna muncul urang teh Siti Aminah binti Wahab. Terus para hadirin ngan Sayyidina Abdul Muthalib terang bahwa Aminah binti Wahab binti terus bin kadituna anu sami keneh saduriyah kumaha akhirna ditikahkeun barang ngadenge parawan Mekah dak kuarima Abdullah teh geus kawin jeung Aminah waktu para ringsan loba nu edan kasang serem ku bogoh-bogohna ka Sayyid Abdullah sehingga orang Mekah awewe sa Mekah loba nu pingsan loba nu gering pala hadirin wal hadirat sabak dan nikah. Nah ieu riwayat urang papai behelanan jaker bulan Maulud ieu nyaritakeun Maulid Rasul bidzikris salihina tatanazzalur rahmah urang kakarak nyebut orang soleh bae ge bakal turun rahmat atuh komo ieu mah Kangjeng Nabi. Pala hadirin wal hadirat akhirna nikah Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah tah ngandung Siti Aminah kenging 2 bulan pupus Sayyid Abdullah. Masya Allah berarti Rasul teterang ka bapak geus ditinggalkeun ketika Sayyid Abdullah maot anu pangheulana protes ka malaikat Jibril teh anu pangheulana protes ka Allah malaikat Jibril. Moal aya hiji makhluk Allah ketika di mautan bapana langsung diprotes ku malaikat Jibril hanya ukur Kangjeng Rasul. Begitu maut Sayyid Abdullah nah kita berjanji pan dicaritakeun tuwaffiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu Abdullah. Sok aledek ya bisa nih kurang mana perjanji entot-entotan mana ge. Ya Allah para hadirin ketika eta Sayyid Abdullah ketika eta Siti Aminah ngandung Rasul umuran 2 sasih menurut kaul anu masyhur tuwaffiya bil madinati syarifah maut saha ramana Sayyid Abdullah di kota hayang zarah kaditu laju boga duitna enggeus daftarna nek sanu mawa angin puyuh ulah leutik hate moga-moga kana nasibkeun ya Rabbal. Akhirna hadirin pupus saha Sayyid Abdullah eta nu protes ka Gusti Allah langsung malaikat Jibril cek malaikat Jibril Gusti teh pan ngadamel Muhammad teh nyiptakeun Muhammad teh ya Allah cek malaikat Jibril Muhammad teh ku anjeun rek didamel rajana sakabe makhluk
makhluk paling mulia di dunia jeung di akhirat, rajana manusia di dunia jeung di akhirat, bakal jadi pimpinan sakolong dunia. Pan ieu Muhammad butuh bimbingan, butuh kasih sayang, butuh backing yang sangat luar biasa. Kunaon ku anjeun di maotan bapana. Cek Allah ulah loba omong bril. Pan aing pangeran dia makhluk aing, Muhammad makhluk aing, kumaha aing be? Cek Gusti Allah. Masya Allah, para hadirin wal hadirat, akhirna Rasul diurus kusaha ku mamang-mamangna, terutami Abu Lahab. Eta Abu Lahab kafir bolongkotan, tapi ketika Rasulullah dihamilkan, eta kumaha? Eta Abu Lahab boga amat ngarana Thuwaibah. Cek Abu Lahab kieu, Thuwaibah ieu Aminah keur ngandung alo aing anak Abdullah. Urus ku dia susuna, sayurna, mun nyeseh ulah nyeseh, ulah nyangu, ulah nanaon. Cek Abu Lahab, awas pokona panguruskeun Aminah, sebab Aminah keur ngandung alo aing anak Abdullah. Rabbana Karim. Cek eta Abu Lahab, engke lamun lahir aing cuan teu dibejaan. Gancang carita Rasulullah lahirna Rasul dinten Senin tanggal 12 bulan eueuh, na almanak mamulud eueuh Rabiul. Masya Allah, kubaila subhi sakedeung deui kana waktu subuh. Rabbana Karim. Begitu Rasul lahir kota Mekah caang, kumaha? Eta Suwaibah langsung lumpat neangkeun Abu Lahab. Cek Suwaibah, Abu Lahab tah nu heuy tawas teh bisi injuna deui teu heuy kitu. Abu Lahab aya naon cenah Suwaibah, dia ngaganggu ba aing keur hees. Lain cenah Aminah lahir, eta Abu Lahab keur sarekot ngorejat ngadangu Siti Aminah. Ya Allah, korejat kumaha anakna bikang lalaki. Waduh, cek Abu Lahab, alo aing lahir anak Abdullah pasti bakal jadi manusia nu paling mulia sakolong dunia, ngarana bakal dipuji ku jelema sakolong dunia. Cek Abu Lahab, padahal itu Abu Lahab bakal jadi musuh Kangjeng Rasul, mamang pribadi. Mantak ulah aneh mun aya kiai istiqomah eta nu ngahewaan panggeulana dulur sorangan moal deung-deungeun. Moal. Ulah betul-betul dengekeun berodiah. Naon betul-betul. Kumaneh kiai lainna naon lain. Tuh Pak Bu. Ya Allah, eta Abu Lahab kuat dijingkrakan. Cek Abu Lahab kieu. Hei Suwaibah, kulantaran Aminah lahir ngalahirkan alo aing anak Abdullah, aing atoh jeung pohara bangga, maka detik ieu poe ieu anjeun ku kaula diperdekakeun. Eta nyi Suwaibah pan amat akhirna merdeka. Masya Allah, para hadirin, ieu keur ngariwayatkeun saeutik Abu Lahab. Abu Lahab teh kafir. Begitu Abu Lahab paeh kaimpikeun ku adina Abbas. Sayyidina Abbas teh raina Abdullah keneh. Cek Sayyidina Abbas dina impianana ka Abu Lahab, ka Lahab aya cenah Bas. Lain ieu kakak di ditu di alam barzah kumaha? Waduh Bas, gepeng aing mah disiksaan bae. Sabab aing mah kafir. Waktu aing rajit beak unggal poe unggal detik terus aing dicacar ku siksaan ku malaikat. Ngan ieu kieu Bas aya karinganan. Kumaha kitu cenah Hab? Kieu cenah Bas. Tiap poe Senin eta aing diangkat ku Allah siksaanana, bahkan tina jempol mancercai sok diseuseup ku aing tiis. Oh jadi anjeun menang karinganan siksaan. Hooh
Aing itu gara-gara naon? Gara-gara aing baheula keur Muhammad lahir, aing ilu atoh jeung ilu bunga. Masya Allah. Ulah ngadengekeun dongengna, cokot hikmahna. Idza kana kafiron ja'adhammuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada. Lamun memang orang kafir, Abu Lahab teh kafir, dicacat ku Allah dina Quran. Ketika ngadenge Rasulullah lahir, ilu atoh, masya Allah, maka siksaan Abu Lahab diringenkeun ku Allah gara-gara masruron bi Ahmada, gara-gara atoh dilahirkeun Kangjeng Rasul. Sagede Abu Lahab jalma kafir, atoh dilahirkeun Rasulullah, diangkat ku Allah siksaanana. Koma urang geblek-geblek ge Islam, tolol-tolol ge urang mais polongo-polongo, urang mais geblek-geblek, urang mais wa mata muwahhida, bari mautna maut tauhid iman Islam. Atuh insyaallah geus yakin jeung pasti bakal ditulungan ku Rasulullah. Amin. Amin. Mantake mun muludan nu galalede ulah hayang ngariungna bae ka batur kumaneh kudu ngayakeun tolol. Ci heuy aing ngariung beuki ai kumaneh datang ka lembur batur teu meunang diomongkeun, ai kumaneh ditagihan teu daek mere dikamanakeun polo. Abu Lahab tuh atau Rasulullah dilahirkan diperdekakan Suwaibah, sabarani lain ngemerdekakeun amat itu lamun satu onta hargana 85 juta. Wey orang tapos, wey orang perta, wey orang malingping, wey orang rangkas, wey orang pandeglang. Lamun ayah masyarakat beak muludan 85 juta kakarak satahap jeung Abu Lahab. Can aya nanaonan. Ulah bangga, ulah atoh, ulah gagah. Ieu mah karak nyeun parsel 10 dala atuh nu aing tuh dala. Karak 10 mah dikaok ku Abu Lahab ge atuh. Hai. Tapi senajan bari jeung sakitu sakieu mah urang tapos alhamdulillah. Bu atuh Maria, deui ieu jelema aya 30.000 mah jeung daunan sagala ieu. Alhamdulillah, moga-moga kacape para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, keluh kesal capek riet hulu asup angin sehingga nagihan ujung sampai terjadi maulid. Moga-moga jadi saksi di kiamat ciri bunga mahabbah cinta ka Rasul sehingga pangheulana digusur ka surga. Amin ya rabbal. Bu atuh sakieu mah meriah tiap tahun ge sakieu mah alhamdulillah. Nah, geus eta jadi perbandingan atuh ku urang. Lamun kafir bae ge ku atoh Rasul dilahirkan, diangkat siksaanana atuh komo urang mah geblek-geblek Islam atuh insyaallah jeung yakin moga-moga diaku ku Rasulullah. Amin ya rabbal. Nah, akhirna Rasul pala hadirin wal hadirat diurus ku saha ku akina. Ketika borosot lahir saha akina Rasul? Sayyidina Abdul Muthalib. Begitu borosot lahir ditimang ku bapak kolot. Eta ku atoh nimang incu. Shalla alaika Allahu ya adnani. Dina bidayah teh aya tah atau di kitab Aqidatul Awam. Ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani. Bu, ibu, coba kembalikan ke zaman baheula
ngaheskeun anak eta maca sosolawatan, maca rukun Islam, rukun iman, maca solawat, rep anak nasare asup kana hati anak cahaya Kangjeng Ro mantak anak nabalalager narur. Coba kuarima ngaheskeun anak make YouTube, anak cerik nyetel YouTube tuh kuarima kabeh make YouTube sabab indung nage loba ngome YouTube neulean YouTube neulean TikTok terang ibu kana TikTok tai pitik jeung tai kotok jelema kuarima loba kene nempo HP tibatan maca Quran, loba kene nyekel HP tibatan nyekel tasbih kanini-nini kuarima pipiluun sok video coolan teboga kaisin kuat amprekan dangdan meni medok mohon maaf ibu lain wayah ngadangdanan dohir dangdanan hat kunaon cing jelema kuari karitu zaman abah zaman geblek sok bu pak wayah ngadangdanan hate sabab naon urang kudu rumah sageus kolot nya setiap kolot pasti ngalaman budak tapi ingat henteu setiap budak ngalaman kok tapi ingat nu kolot moal ka mana moal balik deui ke budak pasti ka dituna ujung-ujungna mod jelema Rabbana Karim larazda nah iya bu ya wayah ngadangdanan ulah wayah ulah ngadangdanan awak bae tapi wayah ngadangdanan hat cing atuh ayeuna urang teh hadirin wal hadirat coba baheula mah eta pan bari nimang anak bari dikieu-kieu beku indungna kembalikan kepada zaman dulu al madrasatul ula indung teh madrasah pertamana anak Allahumma sholli teu eta baheula mah ya Rabbi sholli saha anu cinta bercahaya sapertos jabisaeun ieu kunaon teu dibacakeun tak ka incu telok ulah osok-osokan ketika rep anak sare dibacakan sholawat cahaya rasulna asup anakna balager hatena leuleus tarek ibadah cing kuari baradegong anak urang bener kita bener tak ya Allah pala hadirin ditimang takuki Abdul Muthalib Rasulullah ku atona kadatangan incu Masya Allah mantak pula mun nimang anak ku sholawat ieu mah ibu-ibu nimang anak doang kolot baheula beureun ku atoh waduh mun lalaki anak aduh ieu ontot ende amat onton mun ende onton ende anjut aeng ih aing mah teu kaharti bahasa naon eta bah onton ende anjut aeng bahasa Inggris lain bahasa Jepang lain laju bogain jubi kang diempong-pong aduh upung akang omok anden om atuh naonan eta tegahar tita bahasa Jepang lain bahasa Cina lain bahasa rawayan coba jige laju ditimang incuna nang ulung teuing pepetalanan teh nang elang teuing nang pinteng teuing ya Allah kumaneh ngalaka saha bapa hideung emah hideung kumaneh meuni geuneuk ih atuh mun teu ngalakatan korak dia cek urang ya Allah bo hei ibu boga salaki wajar mun anak leteng teh ibu hideung hartina salaki geheng leus teuing boga salaki hideung syukuran bae ka Gusti Allah wios Gusti abdi boga salaki hideung jah hideung mah dodol garut ge legit ari hideung mah syukuran bae ka Gusti Allah boga salaki hideung kajen nuhun Gusti abdi boga salaki hideung wios Gusti jah hideung mah angel kabelok kamari bage leutak nangleg 3 cm tengah nyahoan jah hideung ieu alhamdulillah wasilah salaki hideung kamari ge ngariung ka ditu ka kerta ya Allah nyokot berkat 12 tengah nyahoan jah hideung ieu laju eta salaki
bahkan ai hideung mah loba barayana ngarendeng jeung batang kaung dua ngadi kakak la ilaha illallah. Bahkan eta cenah ya Allah dibelikeun baju ku anakna cenah di Jakarta mun dibeureum teh melikeun baju teu dipake kumaha airna dipake aduh kulit hideung make baju beureum atuh doang cangkang tangkil syukuran bae ka Gusti Allah enggas jadi ibu boga salaki deung leus teuing pak bapak boga pamajikan cerewet teuing syukur bae ka Gusti Allah nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet teuing nu penting kejo asak. Sebab eta bikang mah cerewet geus ti pabrikna ulah aja baroni ngomong nakihna ge cerewet peu bari ki ceos dut bemuak cek salakina boloon dia goblok dia nyakihnya majus dia eta ngagorowok tina kobak ulah loba omong ka jauh hujan ge sok aya geledegan cenah pasti cing bo pak teraskan ya akhirnya hadirin Rasul diurus ku Sayyidatuna Aminah ku bapak kolot kenging genep tahun ya Allah ibu pun meninggal dunia ya Allah para hadirin wal hadirat tidinya ta Rasul diurus ku bapak kolot Sayyidina Abdul Muthalib tidinya Rasul nikah jeung Sayyidatuna Khadijatul Kubra Masya Allah telami pupus Sayyidina Abdul Muthalib maka Rasul diurus kudu jadi paman saha paman Rasul Sayyidina Abi Thalib bapana Sayyidina Ali orang Arab tewanian ka Abi Thalib sebab Abi Thalib putra Abdul Muthalib Abdul Muthalib keturunan Adnan ialah salah satu jalmi anu ngabangun Darun Nadwa naon Darun Nadwa tempat permusawaratan gegeden Quraisy anu ngabangun Adnan tewanian orang Quraisy ka Rasulullah ngaganggu sebab ayah Abdul Muthalib tawanian orang Quraisy ngaganggu Rasul sabab ayah Abi Thalib baca nage jalma bager eta ku bagerna Abi Thalib lain ka jelema bae sodaqoh lamun isuk-isuk ya aya teu coba ya ditapos nu kieu ya lamun isuk-isuk cenah ge nya 10 nampan jeung kotok 10 nampan jeung bebek 30 karung jeung onta tiap isuk eta laju ieu mah naon ngaranna 12 nampan jeung manuk ya Allah 4 karung jeung jelema tuh jadi lain sodako teh ki Abi Thalib lain ka jelema bae kasato sodako jeung eta ai sodako kasato mah atuh henteu hayang kalem ieu moal kadang-kadang urang ku jelema mah rada aya bae termasuk Haji Jamaluddin can bisa eta ikhlas bu komo eta mun aya jelema anu kurang bu ieu kanggo kadang-kadang urang teh kitu tapi Sayyidina Abdul Muthalib Sayyidina Abi Thalib pohara tameng kekuatan Rasulullah orang Quraisy tidak berani ngaganggu Rasulullah sabab aya ki Abi Thalib kunaon teh lami Abi Thalib pun meninggal dunia ya Allah Rasul tambah sedih telami istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra pun meninggal dunia Rasul nalangsa indung bapak tos teu aya bapak kolot tos ngantunkeun paman nu jadi tameng dada pun tos ninggalkeun istri tercinta pun meninggal dunia nalangsa Kangjeng Rasul nya ditinggalkeun pamajikan nya ditinggalkeun mamang nya ditinggalkeun bapak kolot ya Allah sanu teu sedih Rasul ngalamun tak kakarak orang Quraisy Pak di Mekah kakarak wani ngagibrikeun jangjang kumaha cek orang Quraisy rombongan Abu Lahab mamangna teh tah anu tadi atoh teh keur lahir eta jadi musuh jeung Rasulullah Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dapur, Abu Jalan jeung abu-abu nu sajena dak baikot Muhammad ulah dibere jalan lamun endek ngaji di masjid anu tutup endek dakwah di anu tutup
temenang gas urang baikot Muhammad jual beli jeung sahabat Muhammad ulah akhirna Rasul di baikot pala hadirin wal hadirat Rasul ngalamun ku ieu dulur kabeh di Mekah ngamusuhan kumaha Rasul ngalamun cek Rasul lah nek berangkat ka Taif ingat kan ya riwayat ya ieu sejarah kieu teh hese bu neanganana Pak Gati kitab sejarah teh hese lah hendak berangkat bae menuju Taif di Taif loba dulur sugan jadulur di Mekah mah teu ngabela sugan dulur di Taif ngabela Rasul berangkat ka Taif rek berangkat ka Taif rek nepungan dulurna Bani Thaqif coba dek nanya kula ai Rasul berangkat ke mana nek manggihan saha laju bae salah Rasul berangkat ka Taif rek nepungan dulurna keluargana Bani Thaqif awas kalau balik ai dia tadi Rasul ka mana ka sakit laju nek manggihan Bani Taif eta tiba tapi Rasul berangkat ke mana coba lalaki ulang alamun bae bisa ditanya ku anak engke coba ke mana Rasul berangkatna kato atuh ieu balik ti dieu nyawa Taif atuh jeung sakit atuh berangkat Rasulullah bisa ditanya bah cek anakna tadi teh abah di zaman rang kenaon teu nyaho japang dengan abah macam Rasul ka sakit kitu ja eta cenah terus atuh eta manggihan cenah dulur-dulur na Bani Taif teh naon cenah eta tibalik nu kitu Rasul berangkat ke mana ke Taif rek manggihan saha Bani Thaqif keluargana kusaha Rasul direncangan ku sahabat anu namina Zaid bin Harithah sacenah siapa Zaid bin Harithah ya sahabat Rasul ya anak angkat Kangjeng Rasul dan Zaid bin Harithah satu-satuna sahabat anu namina aya dina Quran sahabat nu sejen teu aya Abu Bakar Siddiq pun itu disamarkan idhuma fil ghar huma rujuna kana Rasul jeung Abu Bakar jadi ngaranna mah teu disebut tapi Zaid bin Harithah disebut namina ku Allah dina Quran iyalah kehebatan Zaid bin Harithah satu-satuna sahabat Rasul anu ngaranna aya dina Quran hanya Zaid bin Harithah ieu ayatna ieu dengekeun anu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu nyaho teh osok maca Quran jarang aing nyaho maca Wadduha teu tamat waduh ceuk incuna kunaon tah makolot aing nyerina tah tadi waduh deui dangukeun ku ibu ieu ayatan jeung ku bapak dangukeun falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnakaha falamma qada Zaid maksudna Zaid bin Harithah falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnakaha tah lamun aya kiai ngawinkeun ya efekna leutik kenceng polo menataekeun bas nataekeun deui seutik teuing salon aing ieu nyahuan itu mah lamun aya kiai ngawinkeun zawwajtuka sok kitu kan eta menang nyokot tina ayat Allah falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajna kaha lamun aya kiai ngawinkeun ankah tuka menang nyokot tina ayat fangkihu ma tobalakum minan nisa di mana ieu ayana pelajaran di pasantren di asmak ma'euweuh ayana di pasan mantak anak orang tita belajar pertama ngaji ilmu agama hop bae geus boga ilmu agama mah neuk jadi camat neuk jadi lurah neuk jadi abri neuk jadi polisi neuk jadi DPR dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat kudu aya
bener. Hei, bener. Ya Allah, para hadirin, eta Rasul kembali ya. Rasul berangkat jeung saha, jeung sahabat anu namina Zaid bin Harisah. Rasul ka Taif Mekah perjalanan 130 kilo. Eta Rasul teu ngangge kuda, teu naik himar, teu naik onta. Naon sababna? Sabab Rasul diuber ku saha? Ku orang-orang Mekah. Dak Muhammad paehan. Kapanggi di mana bae Muhammad tek. Ya Allah, akhirnya Rasul berangkat lempang suku ka Taif. Bari ngalamun di tengah jalan jeung sedih. Cek Rasul susuganan ieu dulur di Taif teh ngabela jeung ngampihan kaula. Tah berangkat Rasul ka Taif, para hadirin, begitu datang ke Taif, apa yang diharapkan Rasul 0-0. Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain. Rasul di Taif tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tapi Rasul malah disambet sakampung Taif kabeh nyerang Kangjeng Nabi, sehingga Rasul dibaledog pak ke orang Taif, batu ting seleber, sehingga mastaka Rasul memar, eta darah ngucur, sehingga panon Rasul tetiasa ningali katutupan ku batu, katutupan ku darah. Coba bayangkan ku ibu jeung ku bapak salembur Taif malangan Rasul, bayangkan tah didinya nu kudu dibayangkan. Eta Rasul kurang kumaha, Masya Allah, eta darah kuat ngucur. Para hadirin, Zaid bin Harisah rumpah-rampah, Rasul dicanda ka dia, dicanda ka itu, lumpat nyumput tina kejaran-kejaran orang-orang Taif, sampai jubah Rasul putih penuh ku getih. Iyalah Islam, perjuangan. Hei, bisa aya kiai ustad istiqomah kakarak dihewaan kumitoha ulah waka pundung tad can nggak dicabutkan golok kumitoha. Tuh Kangjeng Rasul tingali dibabat sampai ieu sirah Rasul mastakana memar empoi pak, badan Rasul penuh dengan darah. Masya Allah, para hadirin, sampai Rasul rumpah-rampah. Coba eta Kangjeng, pohara amat perjuangan anak. Ya Allah, naon nu dicokot ya tina hikmah iya kudu ulah ngadengkeun dongengna doang. Naon nu dicokot pelajaran ti dieu? Rasul tadina berharap ka makhluk, susuganan dulur karun tak urang ge ulah tatagenan ka makhluk, boga perkara naon bae musyawarah mah mangga, tapi ulah tatagenan ka jelema. Silahkan Anda ketika contoh nek nyalon ulah tatagenan ka tim sukses, bisi sukses tim kadituna. Tim sukses monggo serahkeun ka Gusti. Tak iya pelajaran ti Rasul. Urang kadang-kadang ke contoh behelanan nek ngabangun anu kayak cina di si anu cina nek mere anu diteangkeun kayak cina jagisuk diteangkeun kayak minggu Arab kayak cina ketilu poe deui terus atuh jadi buktina masjid anggeus ku masyarakat. Alhamdulillah masyarakat hebat, berarti tatagenan teu ka makhluk. Hayu urang sabisa-bisa saperak dua perak pala hadirin bari diserahkeun ka Gusti Allah, ieu buktina masjid anggeus. Alhamdulillah, woi, ieu masjid bakal jadi kapal. Amin. Saha ieuna pilotna imam, saha pramugarina jalma nu nyumbang masjid sanyajan semen sasak. Amin. Baheula aya carita hadirin, aya nini hayang ku hayang nak nyumbang masjid pakaya teu boga duit teu boga paku hiji paku hiji ungkuk ke masjid mang ka tukang bas wayahna ieu nini mah paku hayang nerap. Waduh sakieu ni hiji waduh cek tukang bas kamanakeun cenah ieu masjid tereh anggeus ngas ulah loba omong tenan di kamar mandi jang naon ngagantungan baju
gedor kieu behiji dak sejarah cenah ieu lain paku sembarangan ieu paku nini ieu cenah lain paku aki-aki ieu makalah nini boga paku nini ajaib berarti biasa gitu boga paku mah tuh aki-aki ngan teu mempan eta paku aki jam medu ieu teh mah teu bisa asup kana tembok. Hadirin digedor ku tukang gas gancang tadi teh paeh eta nini ditanya ku malaikat marabbuka teu bisa jawab neuk digebuk paku ngahalangan ya Allah cek malaikat mungkar nakir saha dia paku neuk naon ka dieu dia gagabah sarmin baheula ngising atawa malaudu eta nyantel naon pecina jeung bajuna iya dipaku nini iya dipakuna tadi dia teh malaikat iya aing ditojos dia ulah macam-macam be ciri ari ikhlas mah bakal ditembong bakal eta daratang eta amal urang jaga saha kumaneh mun kasep kieu nya hurung nya ruhay aing ieu granit masjid ya Allah ari kumaneh sameuni hurung kieu aing mah neon ulah omong pan eta neon teh masjid lampuan ku dia di lampuan ieu aing ari anjeun saha kasep mah kasep ngan geuneuk aing mah ulah omong semen cenah ieu eta ngomong kabeh teu percaya orang tapos geura paeh beti heula bisi pajarkeun bohong ya Allah ngarara omong eta ari anjeun saha kasep mah kasep ngan kuru cedoang cacingeun ulah loba omong aing mah ciki dina muludan eta kabeh araraya bakal ditembongkeun mak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah hakikatna urang teh nyeun masjid syariatna nyeun masjid hakikatna hahalang urang tina siksa Gusti Allah moga-moga pengorbanan urang tapos besar kecil sing jadi amaliyah jaga di kiamat kapanggih amin amin iya riwayat can anggeus teruskeun ulah bah teruskeun tah mungkin teh naros maka kolot mun cokolot geus atuh geusan abah saeutik deui habrung saeutik teruskeun aing mung receh mi embung receh teman embung bareng geus ulah naik isin teruskan dia alhamdulillah sok bu disawat bu pohara awas iber tah ya Allah bu moga-moga ibu haji sing dijebarkeun rezekina anakna saroleh moga-moga sing buka mobil Alphard jadi biasa kuring teh salang keluarga almarhum di itu nan darul palahnya tambahan si Aceh moga-moga si manfaat sing berkah tos ulah sakit mundek manya leuwih teh kieu gitu moga-moga kandin sing sehat panjang umur manfaat ilmuna teruskan ieu mendek ngariwayatkeun ulah bergantung berharap kajelem ibu teu naon ibu minta duit ka salaki ari eueuh mah ulah maksa pak atuh coba minta duit mah aing geus usaha kumaha aing kieu bae jam milik bapa meureun geus atuh enggeus ulah ngakayak salaki bae untuk penting mah tetehnya atuh beres bener heuy bener atuh eta ulah bergantung ka makhluk teu naon nyareat hakikat kersa Gusti Allah tah kudu aya kadinyaan urang mah ieu mah pan lain pak minta duit pak emangna getih baheula ge bapak dia bau ka hayang hirup bau ka begug hirup bau ka becus dalo tuh batur dala ih cek salakin atuh kadala ku aing ge aing teu buta teu naon dala tuh tatangga rumah tangga 4 tahun motor 4 warung meuni gede kamar ge ngaji ka ditu ka tapos masyaallah eta kongkorong 1,5 kg meuni bongkok lembang ge kieu cenah
laju eta gelang 1,5 meter anting segede ban mobil truk. Iya aing mah pebalik tiba heula ubar ku kelong tiba pa aing eueuh ti kumaneh mah eueuh mantak aing geus sebenarnya mah barato ge teu hayang tenang ka bapa daria. Ieu mah doana aing ieu mah dipelet ih ka mamana eta jelema ngomong. Bu, euy. Ulah bergantung ka makhluk. Mementa ka Gusti Rasul hadirinul hadirat. Eta Rasul di Thaif di bukit kieu ya calik jeung Zaid bin Harisah dalakeun ka dia. Tah kieu tah. Rasul bari ngalamun, ya Allah, mantak di Thaif aya masjid ku. Nah, lain Kuba ku. Kuba mah di Madinah. Mantak ulah sok nya huanan. Oh. Doang aya jelema balik umroh ditanya, aya nu hiji geus umroh nu hiji tacan. Eta nu tacan nyawanan Kak. Ai kakak cenah nembe cenah umroh mohon. Lain aya ta kumaha cenah eta tangkal korma deket Ka'bah aya keneh. Tangkal korma deket Ka'bah aya keneh. Eta nu balik umroh palanga polongo be kek. Lain parangsa jatuh aya tangkal korma ai kakak neuleuh eta ngaranna nemponya ho di mana eta tangkal korma deket Ka'bah dina sajadah teh cenah. Oh. Sajadah baheula nu beureum teh. Pan eta dina Ka'bah na eta tangkal kormaan bah. Ai kudu nyawa. Ulah sok. Ya Allah hadirin, masjidku kaf wau ain. Rasul kita ya. Masjidku hanya ukur 3 meter kali 3 meter. Jamaah susah sholat karena itu hanya simbol saja tempat Rasul ngalamun. Kia Rasul di Thaif ngalamun para hadirin. Cek Rasul, asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Eta lamun doa teteh keur sedih, ibu keur sedih, bapak keur sedih, salaki teu balik-balik, kiriman eueuh, habar eueuh carita, balik salaki 2 tahun mawa anak tinu ngora. Engke heula mi ulah ka eta mi mah, laju mah molotot bae lah. Ya Allah, tah lamun urang keur sedih nalangsa menang musibah ti Allah ulah nya ulah kikituan bae teh endah teu menang ganjaran. Iya doana baca ya mun menang musibah naon bae lain eta bae kalau ditandung deui. Iya mun menang musibah naon bae ulah nya nya ngadoa doang nu tadi apal teh doana coba turutan asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Geus lamun menang musibah eta nu dibaca. Ieu mah iya mah menang musibah cek aing dia mah teu ngadenge bare teu ngadenge dia mah teu ngadeng. Emang kumaneh pangeran nyahoanan tak urang mah kitu baca nu tadi Rasulullah bari kieu hadirin pan Rasul berharapna tadi sugan duduluran ngarunyaan horeng mah kalah dibaledog Rasulullah ka Gusti abdi ngadu rumasa asku ilaika du'fa quwwati ka Gusti abdi ngadu lemah kekuatan abdi teu aya daya kekuatan tina sepak terjangna manusia anu hewa ka abdi anta rabbul mustad'afin anjeun teh hiji zat anu bisa dipenta pamuntangan bikin jalma anu lemah seperti kaula cek Rasulullah. Mejeuna keur ngalamun kitu Bu Pak Bah keur ngalamun Rasul aitorojol be malakul jibal malaikat jibal gunung berarti malaikat penunggu. Ieu kabeh aya malaikatan di alam dunia. Kumaha eta cek malaikat penunggu gunung? Ya Muhammad geura tunjuk ku anjeun gunung mana di kota Mekah ini paling gede ku kami hendak ditimpahkeun ke orang-orang Thaif sabab geus biadab anjeun sampai ngocorkeun darah.
Masya Allah. Lamun urang kira-kira iya mah punten mun abah haji mau jauh-jauh mun kula be ya mun coba mijajal keur sedih aya nu nulungan malaikat misalkan woi Haji Jamaluddin geura tunjuk ku anjeun gunung mana nu panggedena ku aing nu ditimpakeun ka urang tapos misalkan urang keur sedih atuh pasti kula hiji gunung Krakatau jeung lahalana beakeun babad kabeh budak malingping misalkan udah mak itu 2 gunung Kelud 3 gunung Merapi ya Allah pala hadirin kersedih torojol malaikat urang memuntah gitu kumaha Rasul ketika Rasulullah hadirin geura tunjuk Muhammad nu mana gunungna cek mala kumaha Rasul ulah malaikat kalah Rasul ngadoa asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wala yusyrika bihi syai'a cek Rasulullah moga-moga Gusti Allah ngaluarkeun tina iga wekasan orang-orang Taif man ya'budullaha anak incu orang Taif sing kabeh nyembah ka Gusti Allah wala yusyrika bihi syai'a ulah aya nu musyrik hiji-hiji acan. Alhamdulillah doa Rasul diijabah orang Taif kabeh apa artinya? Naon nu neuk dicokot tina hikmah dongeng ieu. Jadi jelema ulah pendendam. Ih, jorena akhlak manusia pendendam, moal aya beresan. Cing, ayeuna urang muludan teh sing jadi panduan urang. Rasul teh jungjunan alam. Pala hadirin, ulah tungtungna muludan teh jadi siling pahewaan, jadi saling fitnah dan lain sebagainya. Ku berkahna Rasul, ku mukjizatna Rasul, ku berkahna Maulid Rasul supaya urang kabehan ararade menang hidayah taufik ti Allah. Amin. Amin. Justru keur muludan teh tadina teu wau supaya wau, tadina teu akur supaya akur, tadina teu hade supaya had. Tadina jelema pelit supaya berehan, tadina jelema deugel supaya bag. Nah, eta hasil mulud ima lain. Sok ayeuna kieu. Dia cenah ngariung ka ditu. Ngariung laju dahar dia. Jeung daun dangdeur. Ngomong ongkoh dilegleg ongkoh wadaki ngawada. Kalakuan saya eta. Ibu. Ye, kiai ibu-ibu tolol. Ibu-ibu mandala bahagia mundok mu dengekeun. Ibu-ibu mun disuguhan kue sanampan bereok beak. Disuguhan 14 nampan bereok beak. Ji, dala tuh lalaki. Lalaki mah awet. Tuh cing bagi atawa nuak wak eueuh. Horeng ibu-ibu mah mawatas. Naon? Ente mah pada urangna. Ja ibu-ibu mah geus kompak dari Sabang sampai Merauke. Kabeh ngomongna jeung anak bejeng anak. Aing puguh melang inget ka anak beukina ieu cenah. Itu beuki ieu beuki. Oh, atuh kabeh dia tamang alabatan garong cek urang. Tapi dalah bapak-bapak, ya Allah, kira-kira paling ge iseng 2 jam. Haiji cau. Asupkeun kena kantong. Tuh. Bapak-bapak paling ge cau, matak dalah ke ibu-ibu jeung bapak-bapak. Pasti bapak-bapak mama asupkeun dalah na kantongna. Cau eta hiji. Cau teu mau nanon deh cau doang teu nyaho eta cauna eta ting cau raja bulu ting raja sere eta enggak sudah diperpanjang kadinya nama teu beres ya urusanana kumaha eta ya Allah ulah pendendam atuh sanajan batur teu bener hewaeun ka urang ulah dihedoakeun teu bener kumaha Rasul asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Moga-moga Gusti ngaluarkeun tina iga wekasan orang-orang Taif man ya'budullaha anak incuna supaya nyembah ka Allah Subhanahu Rabbana Karim. Iyalah Kangjeng Rasul. Mantak alhamdulillah ieu urang syukur ka Allah mun urang muludan cenah tiap tahun biak 2 miliar can ayana naunan sabab ieu jasa Kang Rasul ku terus Rasul keur ngalamun bae kieu mi ai torojol teh
malakul ardi, malak malaikat, ardi bumi, berarti malaikat penunggu hei Muhammad, cek malaikat penunggu bumi. Lamun tadi malaikat penunggu gunung ku anjen bisa ditapis. Hei Muhammad, cek malaikat penunggu bumi. Yo, lamun darah anjen nyek selek kemana? Lamun darah anjen nyek selek karena tanah, kami mual sambatkan yayat, mual bisa dilarang ku anjen, rek dibalikin kampung Taib. Eta Rasul ngabelaan orang kafir paneta teh. Kumaha gitu, kuat dicecep. Rasul sibuk, sorbana dibuka, darah bisi ngecelaka tanah, akhirnya darah Rasul ngecelakna karena sendal Rasul. Lamun kira-kira ngecelakana tanah, pasti kampung Taib bakal dibalikin ku malaikat. Kumaha eta? Akhirnya Rasul ngadoa, ulah malaikat. Kumaha ngadoa Rasul. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti tuduhkeun kaum abdi eta orang Taib kos kitu maledogan abdi malangan ka abdi anjeunna teterangan bahwa abdi iya utusan Masya Allah tah ieu rahasiana hadirin. Rasul mah ngadoakeun bagus bae telila aya orang Taib nu dibalikeun hatena ku Allah. Tah aya tukang aya nu boga kebon korma jeung kebon anggur. Tah panglobana sa Taib boga bujang ngaranna Adas. Saha cenah bujangna? Nah, dununganna kula pode eta bah saha ngaranna poho. Adas tak eta Adas cek dununganna kieu. Adas ka dieu. Aya naon bos cenah. Mun zaman kuari mah lain aing tadi ngadeuleu Muhammad kuat diudak-udak ku kampung ku sakampung Taib. Tugu muhun cenah. Bos, coba ku dia bawa korma ka ditu ka Muhammad. Bikin ku dia ieu korma jeung anggur. Di mana? Atuh teangan ku dia ka ditu. Ka guha-guha. Adas berangkat. Tepang jeung Rasul. Cek Adas kieu, "Mang, ieu cenah korma jeung anggur ti dunungan kaula." Cek Rasulullah, "Alhamdulillahirabbil." Masya Allah, para hadirin sadayana, begitu ku Rasul bade dicanda korma, ya Allah, Rasul maca lafad Bismillahirrahman. Adas kaget ngaranjuk, min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Anjen urang mana? Ieu kampung. Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Ieu kalimah nu dibaca ku anjeun tia, ieu ahli kampung can pernah nyebut. Ari anjeun saha? Kaula Muhammad bin Abdullah orang negara Mekah. Kaget Adas. Ya Allah, cek Rasul, ari anjeun saha? Kaula Adas. Orang mana anjeun? Kaula orang negara Irak. Orang kampung Ninawi. Di mana eta Ninawi? Di Irak. Rasul mesem, cek Rasul, anjen orang kampungna Nabi Yunus bin Matta. Ya Allah, Adas kaget, anjen terangkana Yunus bin Matta. Cek Rasul, Yunus jeung Matta jeung kula dulur, sabab Yunus Rasul, kaula pun Rasul akhir zaman. Ngaranjuk Adas, dikecup kening Rasul, dirangkul ku Adas, langsung harita kene syahadat Adas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masya Allah. Heh, nu boga kebon korma sah dununganana, nu untung mah bujang. Ya Allah, para hadirin, geus kitu kumaha? Mantak di Taib aya 2 masjid sejarah, satu masjid maknana siku, yang kedua masjid Adas, pertemuan Rasul dengan Adas. Horeng Adas kieu, cek bapana eta bapana pendeta. Das ieu aya nabi na kitab urang, nabi akhir zaman ngaranna Muhammad bin Abdullah, orang negara Mekah. Engke dia bakal panggih. Cek Adas, panggih di mana? Muhammad di Mekah, udah kaula di Irak. Allah berkehendak Adas gawe ka Taib, Rasul berangkat ke Taib, ditemukanlah Adas dengan Rasul, lebah dialah Allah berkehendak. Nah, akhirnya hadirin Rasul 10 dinten di Taib, akhirnya Rasul berangkat uih deui ka negara Mekah. Ya Allah, Rasul bari jeung sedih nalangsa, tidinya Rasul mulai seger-seger,
akhirna Rasul berjalan ngaliwatan Ma'la, terang ka Ma'la nu geus ka Mekah, geus ka Mekah teh nyawa Ma'la bohong ka Mekahna. Aya masjid jin, tah jin beat didinya. Ketika Rasul pandosu lamun mapah maca Quran bae, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ngenahan teh tanya geus terakhir, riwayat ieu terakhir ya. Sabenerna panjang kene ngan urang potong bae, ngan di dia benang dipotong ta terakhir tah. Rasul keur mapah, ya Allah jin ngadenge. Rasul keur maca cek jin, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami ngadenge Muhammad maca Quran, Quran dibaca begitu indah. Masya Allah, yahdi ilar rusdi fa amanna bih. Eta Quran nuduhkeun kana jalan anu bener. Akhirna fa amanna bih, kami iman kana Quran, kami iman ka Allah, kami iman ka Nabi Muhammad. Nah jin beat asup Islam ka jeung Kangjeng Ro, ka Kangjeng Ro. Nah matak di Ma'la aya masjid jin, masjid jin teh tempat beat. Naon nu dicokot ku urang hikmah ti dieu, teuing jelema urusanna teu nurut ketika kurang diajak, sebab nu gaduh hidayah taufik Allah ternyata jin. Para hadirin anu ilu beat Islam jeung Rasulullah. Nah geus ieu kiai ge istiqomah boga santri seutik leusteing urusan bae boga hiji dua ge Allah leusteing aya anak pamajikan sugan engke boga santri jin ka dituna ngunahkeun boga santri jin mah maling itu kadulu jauh hukum ieu jatuh kadulu bah ngunahkeun cek udang jin aing hayang kadu cokot jih ku dia sakadu si anu. Ya Allah, apa artinya? Ulah letik hate. Jaeta kos kitu Kangjeng ge para hadirin. Akhirnya Rasul berangkat menuju Makkatul Mukarramah ka Masjidil Haram ka Baitul. Horeng Rasul rek dihibur, jahatena keur nalangsa. Mantak urang ayeuna keur nalangsa dihibur ku saha? Ku muludan ro. Alhamdulillah bunga, benar. Menang ilmu leletikan, alhamdulillah minimal menang berkat sarim. Sik asik bapak datang ku ari mah kieu pan ngariung ku ari mah dengekeun mi ya ku ari mah ngariungna ya. Jelema ku ari mah salakina diondang pamajikanna milu minantu 16 dibawa kabeh inju 28. La ilaha illallah. Laju eta dibaros mah bah dibaros aya pelang ku ari mah dibaros menerima sarimi dan beras bekas muludan cenah eta warung dibaros eta kula ngagikik basa seurian jeung serikeun eta atuh orang ngebaturan moal bejakeun karena namanya ji Aisyah eta kumaha tadina cenah ka haji beuh santri alut-alutan ka kula cenah sapoe aya 18 besek cenah ka kula lumayan mantap make pelang menerima muludan menerima sarimi dan beras bekas muludan. Hai bu pak lesteng nu kieu mah meunang bae alhamdulillah. Lamun teu meunang hate ibu unek-unek ganjaran muludana leungit. Naudzu wios mantak dengekeun niatan ti imah nek hadir muludan. Kitu lamun hadir muludan niatan di imah. Naon nu digerentuskeun dina hate ku Allah bakal dikabul insyaallah. Mantak ibu hayang naon cukup bae ayeuna niatan. Mantak kuring mah setelah nyawa keterangan iya setiap berangkat muludan ya Allah abdi niat muludan ka anu abdi teh hoyong anu putra putri abdi hayang disarolehkeun kitu abdi hayang diberi ilmu manfaat abdi hayang diberi taufik hidayah kitu ya Allah bakal dikabul ku Allah. Sok ibu hayang naon ya Allah Gusti salaki ngusup bae ya Allah Gusti nyaku deugel ya Allah nyokotan rokok bosek bae ka warung ya Allah rokok MK rokok dalil teh nu hangit jarami
Ya Allah berangkat asar balik subuh aduh telok bebenangan ya Allah Gusti ya Allah coba sing di mereka pakai daya sing pegat benangna ya Allah Gusti lamun di Jawa Timur aya Sunan Kalijaga ya Allah salah ki abdi Sunan Jaga Kali ya Allah Gusti sok ibu hayang naon ya Allah Gusti berkah muludan ya Allah anak mah 12 ya Allah tapi usahana biasa bae ya Allah atuh muga-muga berkah muludan abi yakin ya Allah jajak kiai ge lamun digerenteskeun bakal dikabul ku Allah coba anak abdi sing aya salah saya dina tulang punggung atuh ya Allah jasa salah kitu usaha kuari ngalumbuk bae segala mak buruk ya Allah Gusti nyatu be gede adat be gede ya Allah usaha teu beuke ya Allah ya Allah coba anak abdi sing dibere rezeki anu halal tur barokah ya Allah usahana sing maju ya Allah bener bae menang 3 poe manehna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur berarti diijabah sia teh mah doana sok hayang naon dina muludan mah cukup apa hayang naon abah hayang naon ayo geura hayang naon me enggeus ya Allah Gusti hayang naon geura tuh masya Allah kuring boga riwayat ku kuring sok dicaritakeun bae aya dulu rumah tangga 22 tahun teu boga anak bae ya Allah beak Jerman beak ade itu jaloman berduit ieu meh hay orang berduit mah pan ka mana ge ku bisa ya Allah barang ngobrol jeung kuring ji cenah kakak mah ku Allah meureunya mau dibere anak aya kitu Kak he geus 22 tahun ya Kak rumah tangga tapi can aya ciri-ciri ja ieu can ngaranna botol aqua mah geus biak bener 3.000 aqua mah ti kiai geus diurut ka dieu dibawa ka Jerman dibawa ka Belanda rumah sakit termahal di dunia ditayangkeun ku anjeunna cek ulah kieu bae Kak enggeus atuh nyari atuh hirjang enggeus ulah leutik hate coba Kakak ngayakeun muludan niat hayang boga anak bener ji atuh gara be jaya keterangan sajalma muludan niat hayang anu asal niatnya bagus urusan agama bakal dikabul ku Allah jajal masjid kebo opat manehna bu sadesa kiai diundang kabeh hadirin amplopna 100.000 sewang nu hadir atuh kuat leuwih ti 5.000 ya Allah berkatna hiji sewang masya Allah hanya maca yasin marhaba doa eueuh ceramah hok niatan ku haji saina kumpulkan inom tuh jeung teh hajina Rabbana Karim Allah kawasa bi mu'jizati Rasulillah bi barokati Rasulillah ya Allah menang satahun gaduh putra atuh cari ka kula nangkep alhamdulillah ji kuari mah ieu kakak berkah muludan sareat haji hakikati Allah kuari mah ieu kakak boga putra alhamdulillah ti pamajikan nu kadua kunaon ribut kunaon heh pan tadi ge hayang boga anak geus 22 tahun berkah muludan kuari alhamdulillah bogaan ti pamajikan anu akur bapak-bapak ibu-ibu hai naon urusan anak pak tadi ge hayang boga anak ya Allah hayo gerak balik ti dia gerak hayo nek muludan bisi nu can boga ya Allah hadirin iyalah geus urang tiak keur para rusing datang ka muludan mah bakal balager amin sabab jelema dina muludan kudu barungah insya bungah teu ibuna bungah bapana adina kiaina padagang deuleu padagang es laris mang laris teu mang pedagang bakso laris tuh woi pedagang es pedagang bakso mun ngaku cinta ka Nabi sekali-kali dong gratiskan nggak usah bara poe muludan bae dagang es dagang bakso demi cintaku padamu ya Rasul sesa ieu es jeung bakso ku gratiskan untuk Maulid Rasul untuk jamaah satuju dasar banget gratisnya ayo kena barang paeh mah woi pedagang bakso pedagang cilok pedagang cimol lamun ngagratiskeun anjeun daganganna demi cinta anjeun ka Rasul anjeun jaga bakal asup ka surga panggeulana jeung gurobag-gurobagna bablas ka ditu eta ngan lamun geus di surga tukang bakso ulah dagang deui bakso eueuh saos jeung kecap di ditu mah eueuh muga-muga berkah muludan urang kul hiji dihampura dosa tetepkeun iman Islam panjangkeun umur anu barokah sing rajin ibadah mudah-mudahan sing alakur jeung dudur jeung tatangga jeung baraya amin ya rabbal
alamin. Sakitu anu kabeatur Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.